Urang dek maot eta kan sering kula ngahadiran nu maot nu sakarat. Begitu hadir aya nu sakarat seuseurian seuri gede we lain leutik seuri gede kadenge suarana salah katakan susurian molotot seuri ngkeret bangun sieun teh urangnya ke bawah nyana nu neuleuh urang sieun oh kitu lila susurian deui gitu dikitu-kitu geus bisa terus mah molotot gede kayak kitu deui pas terakhir lalaudan suara seuri na beuki leutik senyum salat sakumaha nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamati sa'adah ciri bahagia senyum ciri bahagia cai mataan ciri bahagia irungna ngagedean ciri bahagia bersinar aya tanda-tanda dengan anu kasaksian kukula ya nu kasaksian lillahi ta'ala ya asal anu osok ngaji jeung nu sering ibadah be hampir baragus jarang ningali teu bagus di akhir hayatna teh baragus be tapi lamun nu jarang ngaji sangkilang ibadahna hebat tapi ngajina carang rada aya sababaraha anu rada kaalamatan syaqwah itah kula rada melengek bahkan aya nu dibingungkeun ku kula hiji ustad bingung sababaraha bulan eta mah bingungna lain lalagaan sebab eureun sakaratna aya alamatus syaqwah datang ka menta petunjuk ka Allah lain menta itu sih kumaha sih bisa ucapan Kangjeng cilaka aja eta mah langsung be terus sabaraha bulan katebak aya hiji Habib adu ahli Allah teu kudu caritakeun Habibna hirup keneh urang Jawa Timur eta langsung ngomong we Pak Kiai lagi bingung ya bingung iya ngebingungin ustad yang sakarat kok nyaho Masya Allah Habibna kakara kapanggih harita bari lempang ngomong kos kitu ya Habib lain sambarangan ya Allah ya Rabbi bingung-bingungin lagi sakarat ya akhirnya kelihatannya syaqwah ya iya udah kita doain aja kita Habib Yahud nah punyanya diceritakan ini ustad yang tadi bagus sebetulnya cuman ada takabur punya rasa bahwa dia tuh pinter dia itu hebat cerita ngan itu be kula teu ngomong naon teu ngomong bisa nyahoeun Masya Allah Habib nanya kene osok kene ka imah ngan itu mah Habib modelnya tulis gitu kharikul adat nah iyalah alamat-alamat syaqwah teh nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ieuna merengket mengkerut atawa kadeuleus semusieun jeung sajaban urang lamun babalik ka dinya asana sieun jasa naon hartina diri urang ketika urang maot aju urang mamawa alamatus syaqwah naudzubillah min dalik maka nu mentak urang daek kumpulan kieu ge beureun urang teh hayang pencerahan abeh urang husnul khotimah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika penyakit batin urang reda, penyakit batin urang eueuh, penyakit batin urang lenyap, nu ayangan kehadiran kemahaagungan Allah babari sakarat. Misalnya ya malaikat datang ke Haji Pendi. Assalamualaikum. Salam. Saya kok jore amat sih. Kan lamun datang ka jum amalna goreng-goreng malaikat. Iya malakal maut. Malakal maut. Kok jore amat? Sesuai jeung amal mengaji sok ngoplos karung. Sedih urang ngaun. Mau dilanjutkeun lagu